Ari geus kolot ka poe heunya. Nanti emak. Kolot-kolot nyolet saya tiisin ka umur amat. Resep mak lumayan semenitan demikiran kahirupan. Sakit itu dunia yang sepet semutna, uyuhan teu bitu ge hulu ya. Maka dia aing mencet ambeh genjur. Dulu kalah kokole sedan deui. Kunannya mak ripu be parangsa. Atuh dia geus bau taneuh kalakuan doang budak leutik. Disihangnya mah mengenang masa kecil mak. Hih, ting torek ulah ngalak ka anak inci. Mejeh kolot ka poe teu benang ku carek amat. Ari mah ngaganggu kebahagiaan batur bae parangsa. Aruleng aing maneuleuna ge. Sanu di tadi dulu, lain mabur kan itu, hari dideuleukeun. Naleukeun mah ku teu seubeuh melang. Aing mah kolot-kolot eueuh hartian. Mata nu hartian ka handel kerabi kikieuan. Heueuh nya. Lain geura gawe ka ditu kalah nyolet teh bae. Gawe sugih henteu, mantangan sekali liburan. Liburan mah ka gunung ka pantai lain kokole sedan. Ka pantai mah kudu jeung duit mak. Mantag hang boga duit mah gawe, terus liburan ka pantai. Liburan nu gratis aya jeung nan ka jauh kau hook duit. Hah, kumaha dia bae kolot ka poe? Magahan dia mah sari magahan koleang. Ari mah kalah ngajedog bae lain geura mabur ka ditu. Nya abi ge hang ilon kokole sedan da emanya. Teu hang teu bari ki amat ai. Hoya bisi labuh mana teh nang karak bae ke doang kaboguk. Dia tah teu dek geura labu. Kubur aing betus. Cocok. Cocok mentaga ari kolot ngomong di denge. Inan tu labuh lain ditulungan ka diroroskeun. Teu hayang amat aing kudu nulungan. Gua mentaga aing naleukeun bae hang neuleuh dia labu. Teuy puas ku emang geus neuleuh abi labuh. Beuh antek puasna sugan bae tah dia moal bisa hudang deui. Pak, tulungan. Ada lah batur mah. Kumat nih kebanding-banding ke kehidupan batur deui bae. Atuh orang hirup di dunia jeung batur wajar tah ngabandingkeun. Atuh maksudna hirup mah pada urang na bae ya. Nya teu ngejong moal teh batur mere beas. Heeh, beak pangbeasan mitoha dikedukan. Mun keur ngomong jelema mah ge lain ku teu hayang tah doang batur. Boga ieu boga itu. Ku tah bae boro-boro meuli sagala ieu itu. Bisa ngising bae kuaring alhamdulillah. Atuh tamang ngising doang kabehan ge ngarising. Ya maksudna mah hirup masa tungtung kena bisa ngising bae. Berarti masih barang hakan. Majah kalah ngabahas ngising deui. Piraku tah orang hirup nek barang hakan tina kolot bae Teu pirakuna yang ari tah teu emam nek nasaha deui. Pirakun kabekel bakul kejo tetangga. Geus keur leutik bae ge majah Ieu urang geus anakan masih keneh bae ngaripuhkeun kolot. Nu jadi kolot ke anak mah piceuneun. Nek keur leutik nek geus gede geus nek incuan hok bae ka anak mah. Heeh, tapi anakna teu dek mikir doang tah. Yang jinten kopi. Naon Jinten kopi cek age. entah kita ka pamajikan tolong stain. Jamun awal pamajikan mah nyen-nyenkeun kopi acan. Ya banyak debat langsung kopi. Di koro anak seret keneh macan geus babalauan. Nyen kopina amis apa pahit? Pahit bae yang. Ya manis nang geus aya dina ayu. Ting torek. Ngalam pamajikan kan ayah kahayangna doang. Di alam salah tuh di alam merengut. Terus anakan mah lain hayang di alam deui. Terus hayang naon? Disodoran duit karak nyen hate bunga. Duit, dompet berduit. Kesini dong aku butuh duit. Ayo ditika masuk usaha lagi, ngajegeun keneh bae. Can pernah emok di pengajian mah kitu ye lah. Ieu mah aya emok di Bang Eko. Lalaki biwir bikangen. Lain masalah biar bikangan gitu. Cek kiai dia lamun dititah tak usah laku langsung kalekedan. Salaki nu kumaha heula? Nek salaki bapeci, nek salaki buraung tah. Atau sebagai pamajikan atau kudu batu. Ari ka asup salaki nu kumaha? Salaki idaman mah. Idaman babongkong meureun. Tak monitor ketua. Kumat ngaharep panas poe ieu. Anggota mau lapor ketua. Lapor apa ketua? Aya merentah masa ajroten ketua. Naon nu saajloteun ketua? Duit mah saajroten jeung ngopi ketua. Ngajlot bisi sapat kueng tabitis dia. Nek ka mana dia kolot ka poe? Cie kepo. Oh, nek ngalacu kepok. Cie kepo mak lain cau kepok. Atuh cau kepok na di sisi cai kan? Haruh garati ha, ngomong jeung kolot zaman Belanda. Teu nyaho ka kepo-kepo acan. Aing ge geus kolot eta. Piraku teu nyaho ka cau kepok-kepok acan. Oh mak, cau kepok digogodoh pelempan. Sikira aing teu bisa keluar di. Tulung. Saeta nu minta tulung. Daek digegel bayawak ta jelema. Tulung. Nan dia digegel bayawak ha? Digagal bayawak deh, pucing rabi itu bisa keluar dina botol. Ku minculak tin tekanan tah hirup. Leungeun diasup-asupkeun kana botol.
Grama tarikan ya. Hiji dua tilu.